Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya opat lain sambarangan poe nu opat. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abe full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet ka mana ka sawah ka Jumat mah. Geus bae teh kelantas memeng. 10 tasbihna, 9 jual. Atuh siapa jualan kan bae. Nah, ieu poe Jumat lain lalagaan. Sebut lagi Sayyidul Ayyam, raja na poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat. Sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentang. Begitu imam keur naik ya Allah minta dunia mobil itu parugu ulah dimbat-mbat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk didinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys. Masya Allah kan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil malam teh kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teh kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyungsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aja Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduk dibenta-benta ke kieu asa di mana tunduk tak ieu ge waktu ijabah teh pas Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat.
Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumarane hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karuginan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make deuk ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah deuk apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saku dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotok tuh menghormati ka aing kabeh ge aya lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayang nyaos ya malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duitnya. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sekian juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir Gusti. Coba malaikat aneh tante namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu di Amerika lain di urang. Di Amerika teh mana di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoan nagesnya nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah wae dihampura kabeh dosa. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. Dua tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, dua poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Urang ngaji bae make ihram, nah aing ngurutan di Arfah bae sakian teh geus. Ya kieu bae geus. Tapi dahar ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran bae. Kayak anakna mawa ka grogol. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qurban abdu qurbanahu.
tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban Allah mah teu hayang dagingna, Allah mah teu neuleuh getihna, tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes tlak mangkaning sabaraha gelaseu getihna. Ieu getih sacek-celek bae geus marah. Gila poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban, rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditonton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabar udah tadi tonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya oh, mana coba situ. Ji, pan situ mah duitan loba ge teu coba situ. Tuh. Ini malaikat. Oh, itu tuh. Itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Allah, guys. Bukakeun lawang surga. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit yang celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang yang celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti namun kuari datang ke lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Beli gitu imbe Garut bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang dulu leutik. Guys, kuari malah menjadi tukang ojek. Ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet dek mayar enggak usah, ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah. Saya mah ridho siap tuh tukang ojek. Masya Allah geus mah deui teu puguh karuh eueuh logat non direm Ut, karasa jaknya nyenud gak dia. Itu kak ojek di bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe Lebaran Fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek dapat gaji berangkat timah masing-masing ke masjid
untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartu lakum. Poe ngahampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid teh di imah bae. Teu beres tah kolot. Poe Jumat yaum arba'ah lebaran